Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng sonten pamirsa sadayana, patepang sareng sim kuring pun si panor alamiah dina acara Warta Sunda. Nyungguhkeun rupining informasi karbalarea, sabaraha menit kapayun sim kuring barisca dengan pamirsa di informasi anu up to date. Pamirsa sumangga nyerepkeun informasi salajengna. Tina rupa-rupa tempat wisata anu aya di Kota Bandung, Taman Kiara marupa salah sahiji tempat wisata anu wajib didatangan ku baraya atau kulawarga. Tempat wisata ieu ngabogaan wewengkon taman anu cukup lega sarta tangtu ramah anak. Taman Kiara arta parenahna di Jalan Banten, Kebonwaru, Kota Bandung, Jawa Barat. Tempat wisata ieu sok rame ku wisatawan anu hayang ngarasakeun kaendahan taman di tengah Kota Bandung. Wewengkon taman anu cukup lega serta mentot wisatawan datang kadinya. Kiara Arta dibuka unggal dinten ti jam 8 dugi ka jam 10 wengi. Wilujeng sonten sadayana sarta acana nepangkeun abdi Asta, Abdi Masyadian Rakisya. di dieu urang bade ngalaporkeun Kejadian nu aya di dieu atau suasana nu aya di dieu sareng bade ngawawancara wisatawan anu aya di Kiara Atapak. Nami teteh saha? Kami Abdi Zahra, kami Abdi anak. Sahabat pada Semaros, naon tujuan teteh ka dieu teh? Sama. Kunaon sababna teteh pilih dongkap ka tempat ieu? Karena tempatnya enakeun sama dekat dari rumah. Terus awal teh dapat dongkap ka dieu teh? Duaan minggu. Di mana tempat anu teteh dikaresep di tempat ieu teh? Kumaha padegan teteh ngeunaan tempat ieu teh kayak misalkan pendapatnya teh kayak gimana tentang tempat ieu teh? Bagus, nyaman buat main. Sabaraha tiket ka tempat ieu teh? 10.000. Hatur nuhun teh. Rupina sakitu wae warta anu parantos tiasa didugikeun ku sim kuring papayunan pamirsa sadayana. Munggi ieu wartos janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun.